ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah gitu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasan Al-Qur'an teh ku sora anu geunaheun dulur supaya supaya gen. Ibu haroyong gaduh murang kali sae ngaos Qur'an. Haroyong gaduh murang kali sae suantena. Pasantren. La ilaha illallah. Kemerkaan. Eta is campur dina ti korok keneh dibawa salat maghrib atuh ngaborolo. Beres sholat maghrib datang ka urang waktu sholat isya. Biasana ke sholat isya urang teh ngalangsungkeun berjamaah sholat naon? Tarawih. Abdi yakin urang Buni Ayu jeung urang Cipongkor di abdi sarua lamun tarawih sok milihan heula imam. Itu si teteh di tukang bener cenah. Lamun imamna gancang maca suratna nu pararendek dijamin isi masjid teh pinuh. Tapi lamun imamna hese ngungked aja maca suratna nu pararanjang dijamin isi masjid teh pemain inti hungkul aki-aki aja karpet. Ya neng rek ka mana neng? Rek ka marana? Rek iih. Asa katuh kari ieu lah. Asaka karaeun keur ngaji pabaliut jeung mugi. Mata panitia jadi ieu pangaosan dan kondusif. Mending keneh urang istirahat heula we nya 10 menit. Urang kiih babarengan. Teu aya wae. Luar biasa tarawih teh pilihan hayang nu gancang leres teu. Di abdi mah di Cipongkor pesantren Al Istiqomah alhamdulillah lamun tarawih teh sok ku santri nu tos ararageun. Jadi santri nu tos dewasa diberi kesempatan kanggo jadi imam. Da eta imam tarawih ku santri mah ibu maca Al-Fatihah disanapaskeun bisaeun santri mah. Leres teh. Cek santri jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah gitu aminah teh pasti. Rada nyentak jeung singkat. Da ari amin mah kumaha dolim. Amin mah kumaha dolim. Leres teh. Sok jarawab sadayana cing kompak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan pasti gitu eta teh. Betul. Dari Torojo teh Pak RT jadi imam. Eta Pak RT ngaimaman tarawih teu make seni. Baca Al-Fatihah siga baca Quran. Cek Pak RT, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah gitu. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasan Al-Qur'an teh ku sora anu geunaheun dulur supaya gen. Ibu haroyong gaduh murang kali sae ngaos Qur'an. Haroyong gaduh murang kali sae suantena. Pasantren. Pan ari di pangaosan mah aya ustadna, diajar tajwidna, diajar makhrajna, diajar lagu murotal mujawadna, leres henteu. Kan kade teh santri, ujang santri, lamun tos tiasa ngalagu Al-Qur'an make seni, make
lagu Muratal Mujawad ulah sagawaya dipakena. Abung geus jadi juara MTQ provinsi, juara MTQ nasional, ger lagu lain dilagam Al-Qur'anan. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Salah nu kitu teh. Aya oge sabalikna. Pinter ngalagu Sunda, pinter ngalagu dangdut ger dipake kana Al-Qur'an. Aro'aita allati yukadzibu biddin fadzalika allati yad'ul yatim. Raoseun teh. Raoseun atuh kita urang mikir eta teh. Raoseun mah raoseun ngan salah. Naon sababna? Nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna. Dolim namina. Contohna ibu make tiung dina bujur. Pantes teu. Torojo teh si bapak lumpat ka pasar make salempak dina sirah. Pantes teu. Henteu sabab lain tempat. Lagu Al-Qur'an aya bagianana, lagu dangdut aya bagianana, lagu Sunda aya bagianana, lagu pop oge aya bagian. Ulah dicampur Barna imaman taraweh make seni mah hikmat luar biasa ka kupingna, betah berjamaah di masjid teh leres henteu. Karena di mah sok karunya ari imam taraweh ku pemuda teh. Karunya ka aki-aki lamun imam tarawehna gancang teuing teh ece. Imam geus sujud, aki-aki karek ruku. Imam geus nangtung deui, aki-aki karek sujud. Tungtung nama eta aki-aki taraweh teu beres ngadon digotong kaluar. Da weureuh salat. Darawab sadayana cing kompak kamari keur bulan puasa aya teu nu teu boga duit saperak-perak acan. Aya teu kamari bulan puasa nu teu boga beas saremeh-remeh acan. Teu aya sabab janji ti Allah. Lamun urang sae ibadah ka Allah maka hidup di dunia bakal bahagia. Kan keur bulan puasa mah urang resep kana ibadah tepat waktu dina salat, resep kana adzan sono. Matakan ku Allah teh ditepati janjina hidup di bulan puasa bahagia sadayana, bahkan ke lebaran baju alalanya kabeh. Terus teh hargas bu kacandak hikmahna kacandak. Jadi hoyong hidup bahagia di dunia teh kahiji perbaiki hubungan jeung Gusti, cing alus ibadahna ka Gusti. Matak lamun urang ngarasa hidup di dunia teh teu bahagia wae, pertanyakeun ka diri nyalira, sugan ibadah urang teh can sae ka Gusti Allah. Matak perbaiki heula dina ibadah. Hiji cenah. Nu kadua, hoyong bahagia di dunia teh naon? Perbaiki hubungan sesama manusia. Bu, perbaiki hubungan sesama manusia. Urang mah sebagai muslim, al muslim wal muslim kun kaliyadain, kudu siga pandangan dua. Garaduh pandangan kita tiirahan pandangan. Ya pandangan tingali ongkoh hirupna teh pajauh tapi kompak leungeun mah. Lamun nu kenca raheut saha nu ngubaran, cing tarik saha nu ngubaran. Lamun nu kenca hayang nganggo jam tangan saha nu mangmakekeun. Atuh
silih asah, silih asih, silih asuh, gotong royong dina kasaean. Wala takun kal'udunain ulah siga ceuli dua. Tingali pak ieu ceuli ongko hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhu ngalongo ka dieu. Ibu jeung bapak kantos bilari ieu cepil jalan-jalan silaturahmi. Kantos teu? Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhu mangnyusutkeun. Anggar we nu nyusut mah saha? Pandangan. Tah hirup teh ulah siga cepil. Pahare-hare teu paduli sesama, teu peduli, teu gaduh sifat empati kadulur tatangga baraya nauzo. Tapi hidup harus seperti lengan. Silih asah, silih asuh, silih asuh gotong royong dina kasaean. Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sawerang nyebut Allah nak. Wong kana mubalik leutik. Jalan-jalan ke Baitullah, jalan nak ka palih tidur. Anu henteu nyebut Allah mudah-mudahan cing bisul. Sugan sarieun ku bisul mah. Cing kompak Allah na siap go. Sakali deui. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya anu sarieun ku bisul mah. Allah sadaqallahul azim. Saur Allah, berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Urang ngadua mudah-mudahan masyarakat kampung Uni Ayu Hideu masing tiasa ngamalkeun al muslim wal muslim kun kaliyadain tegasna silih asah, silih asih, silih asuh gotong royong dina kasae. Insya Allah. Alhamdulillah. Tartos bu. Jadi ieu tos sajam satengah teh neng Nais ngebahas naon wae cenah. Ngebahas naon? Ada ingat teh eta we hungkul. Ditanya ku tetangga nu teu ka dieu ece ngebahas naon neng Nais eta ngebahas wudu. Ongko acara teh muharaman aja, heueuh muharaman ngan teuing dan nu ingat teh budug we hungkul. Tah kitu ari di abdi mah jamaah teh sok gaduh gelar barho, begitu bubar poho ternyata di dieu mah cingho, cicing oge. Yuk orang hijrah menjadi pribadi yang lebih baik di momen tahun baru Islam. Ayat 3 kurang perlu dihijrahkan teh. Kahiji kuatkeun, kadua tingkatkan, katilu perbaiki ibadah. Kunci hoyong hidup bahagia di dunia kahiji perbaiki ibadah ka Gusti Allah. Kadua perbaiki hubungan sesama manusia. Jadi ukuran ibadah seseorang tingali tina sabaraha sering ia melakukan sholat sunnah. Ukuran ibadah seseorang ditingali tina sabaraha sering melakukan puasa sunnah. Tapi ukuran ibadah seseorang teh ditingali tina sakumaha akur jeung henteu sareng tatangga dulur baraya. Percuma getol ibadah ka Allah tapi teu akur jeung tatangga moal jadi jaminan lebet ka surga.
Kan insyaallah di dia mah sareana ala lakur. Sigana di dia mah ala lakur. Alhamdulillah. Sigana panari siga jauhkannya. Insyaallah. Nah kita yang ngaos mah teu kudu lamin penting mah pahat. Ayo ayeuna terakhir urang sami ngadua sasarangan nupang tarik nanyora mudah-mudahan masing enggal diijabahna. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Alat siap? Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa lana mamanu ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balil maqasidana wa lana mudah-mudahan biasa diamalkan kurang sedayanya di kehidupan sedikitkan kurang sedaya. Amin ya Allah. Acara paling atas adalah kita harap saya buat kita itu ke akhir kalau kita urang ucapan alhamdulillah. Tiba waktu maghrib sajam sama meh adan kabeh geus diriungkeun di tengah imah jeung keluargana masing-masing. Bala-bala jeung gehu es campur jeung kolak. Da abdi geus sataun teu panggih jeung kolak teh. Nah ari kamari bulan puasa eta kolak ngadak-ngadak jadi lineuk. Poenan kahiji aya cau-cau di kolak. Poenan kedua datang santri rek pasaran bawa sampe di kolek. Poenan katilu tetangga merek waluh di kolek. Untung abdi di dapur teu nyimpen sendal capit. Di kolek. Tiba waktu maghrib, Allah can nepi ka akbar bala-bala beak kenep. Lapar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sanggup sapiring metu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata saremeh-remeh acan. Hayya 'alas shalah. Cai teh sambung badag.
terakhir. Ya salat deui.